Aduh, ya kan ebong garing ge juga kerupuk kulit we. Aduh. Motor halus, nomor kieu. Be aku cicilan deh. Sampai. Gaya eta euy motorna anyar. Anyar atuh karek menang meuli kamari ti dulur urang. Meuli sabaraha ya da ya? Menang meuli 4 juta ya teh kamari ti dulur urang. Tapi ngan ku urang di duitna 1 juta gitu. Nah, bisa dikitu heula nih. Itu teh. Bisa seutik heula mayar teh motor atawa kerupuk kitu goblok. Anjing teh sia mah bisa tengahina apa teh kabut salju. Kabut salju naon? Kajian butut asal maju. Jangan kenalkeun heula tuh. Ngaranna Silege. Ah, kenalkeun cokor urang tah. Aduh, eta cokor. Aya ieu 1000 cc deui. Aya ya mah leuwih malahan mah jeung CBRG menang ieu menang Silege. Heeh, diadukeun balap diadukeun di kieu maksudna meureun. Motor motor kapal meneh teh. Nginjem betul. Muang. Test drive. Rek. Meuli teh, meuli. Mana baca motor? Alah, anjing, nemongkeun motor HD ngelapan bae nu batur. Breknya. Oh, yuk. Atuh santana urang ngelapan motor HD. Era anjing ngelapan motor batur mah najan aing ya motor butut ge. Oh, aing nya. Hasil sorangan anjing. Mana ngek balik goblok dipake Mane lumpang Lumpang sakedeung doy mah. Kedeung tuh. Imah mane made ke tuh itu pantauan yang ketinggal itu. Imah mane pantauan di luar. Heeh, tapi ulah di nyem-nyem di ka batur itu goblok. Oh, atuh aing Bahan motor legendaris motor 3 ge. Yang ada yang nyoba motor 1000 cc. Ada anjing ulah di nyem-nyem deui sia. Oh, kayak Aing nyem-nyem deui tuh bae. Aing bayar kayak gitu. Beli balik ke atunya. Motor saya euy. Aing lah. Harusnya klasik retro. Cih, gayanya aya batur euy. Ieu teh nang hadiah tina permen karet Yosan. Hese nangan enak. Usum keneh permen karet Yosan. Sum lah. Cika tuh lah kudu da diinjem lah. Ya, injem Gadeun ka hareup, meuli udur tak kadinya tah, mana daguan di dieu. Ah, guatkeun lah, gedeun tak kadinya lah. Oh, satu ieu. Hade ieu mah da kupling mana behal na di dieu kuplingna. Mana daguan di dieu ah. Urang ngopi, Bray. Hade 1000 cc teh. Tuh aing nada naon dia ya? Balik ke aing lah, sare-sare. Kenangan dia, oi motor teh, oi. Takaran sing benar. Ya, anjing. Lihat ke anjing ngarame sih ya mah. Puyuk. Ini mah tambah anggur godogna. Ini. Sebut ini. Sing tarik atuh mencetan teh bisa teh. Aing mah. Tolong. Dada euy. Anjing. Sadu. Aduh, nah mencetan teh eueuh nip. Mencetan eueuh. Ulu, murang. Anjing. Saben ya. Anjing saya itu mah Bram. Siapa Bram anjing. Bawa meser bak kosa kilo. Non. Anjing teh panan minjem motor teh malikeun we ka imah.
Duh, anjing di pose eueuh ieu kumaha motor goblok. Anjing teh kemana? Di motor eueuh jebar jebar. Duh, anjing teh ka mana geus pergi jeung motor can lunas di anjing. Tangah ka imahna euy, hariwang duh. Kumaha si Oda ya kasarean motor can dibalikeun di. Impor nagih euy. Ya deh si pam-pam teh motor teh si aya si Oda. Sarean deui Duh, anjing teh. Gimana eueuh deh teh. Tah geuningan bebal teh anjing teh desangan ku aing ka imah maneh. Eueuh. Tara balik urang mah. Palingan kolot maneh biar ngomong eueuh cenah heula. Aing motor aing kemanakeun sia teh? Si pam-pam diinyeung. Siapa tuh anjing teh kalau dinyeum deui ih goblok anjing. Anjing da cenah yang nyobaan motor sakedeung da teu jauh ngomongna mah. Anjing siapa goblok. Keur dinyeum. Cenah gege kadeukeun si teh anjing gobobok aing geus. Kumaha mun motor aing jet sia teh anjing teu tanggung jawab ieu mana. Wah, mau apa jet si eta mah apik kana barang mah komo barang batur ngapal si. Ayo anjing tangan aing mambung ka imahna got sia tanggung jawab gua. Data nu bieu euy mang sabang perang heuh. Pokona nain baik dini beja mun tadi ngager ruang cegat ya bukan anjing hujan ieu teh euy kumaha tuh ieu hujannya. Tuh den aya den ieu den. Anjing jelema ngabrak anjing. Terus anjing mang perang biar goblok. Kumaha goblok. Sia ngawer ber anjing. Sia motor digas tangga kieu ge. Terus naik kumaha? Ah, aing dimangin lah gawat lah. Ayo anjing sok. Sok atuh nah. Mana motor sia? Aya anjing Jeng bawa heula buru. Terus ayo nama ke sore jeung aing panggih balap. Di mana? Di jalan Mangin. Di sian ngageber-geber tanya. Oh sia anjing. Naon sok anjing ke mau balap. Tapi kayak syaratna. Naon? Balap tiluan, boncengan. Bener anjing. Bawa bodak maneh heuh ka Mangin. Awas mun eueuh ku aing. Goblok. Anjing banget siap aing get opat. Dari awal lo anjing. Seperti aing can lunas. Apa? Ieu nu minjem teh. Sia motor aing dipake ka mana we? No, ini motor si ieu. Aing ngerekan aing jenggot anjing. Motor aing cek mana anjing goblok sia ngaku we. Bagi sia kaku-kaku anjing. Emang ari motor di Cipang kurang mah nu urang tapi nangiem gitu. Terus anjing dia halik lah motor aing geus si lagi Aing mah anjing motor si ieu. Oke anjing balapan. Mana kemana gelap beli lah anjing. Oh, buku tadi teh yo. Aing teh dipegat ku budak cek-cek. Ya sih, orang dipegat teh kalah diajakan balap. Yang geus kepaksa orang nyemola motor tuh kedeung. Pakai balap? Heeh. antik kieu kira kita ke balap. Kira aku LS 1000 cc ngomong mana ka urang mah. Geus guru di Rossi pasti menang kalam angke duitna mun menang urang balikeun kana kaper ninja. Tah, doy Urang mana balapna. anu mah Oke, kandas sore. wae lah. Teu kan balapna ini kudu boncengan tiluan euy, itu sarua tiluan. Anjing ari kitu mah ari Cilege mah pasti menang di bere tiluan mah. Soalna ari dibonceng tiluan mah sia mah ada. Mah beuki loba beuki tarik ieu. Tah, eta Tiga tuh ini orang gaskeun lah lumayan. ek langsung kan di mana balapna? Dimangin. Itu anjing lah kayak wah. Ayo lah. Anjing goblok si waras itu. Iya gigit anjing itu di Sareman. Ini kupling anjing abah halang mah. Wah, Lain gua. goblok. Anjing. Triple goblok can ge balap geus kieu. Di lah, anjing ngajakan balapnya. Boy. Wah. Jelema goblok saya tah. Oh, atuh udah anjing dikira aing balapna. Parana yakin rek balapnya kan urang. Yakin atuh si lagi mesti di mata. Rek aing jokina lah. Contoh. Siapa yang masalah jeung aing? Kela wasit ieu teh. Ai wasit nasa. Oi, kala naon ieu euy? Ieu kawasan urang euy. Nah, bagus. Urang rek balap video ya jeung si goblok. Aing balap. Oh, sawa teu urang wasitan heuh. Oh,